Mini vlog janda muda kalau tinggal di kampung. Yuhu. Halo guys, orang di dieu rek masak guys. Aduh, ngeslaminya tepat-tepang deui ieu mini vlog. Anu asana mini vlog jadi RT aya nama jadi janda muda. Hai dedeh. Janda muda gatuj. Aduh. Guys, di sini teh aku tarik masak buncis di teloran. Biasanya bumbu nama eta we bawang bodas, bawang beureu make cengek diirisnya. Itu teh mimitianna naon itu. Eta masak naon teh buncis heula. Sindokna teh tadi pasak heula. Nah, geus masak teh angkat heula masak bawang bodas, bawang beureu, ditumis heula. Tidak masak terus anclubkeun. Eta buncis aja buncisna pokoknya namanya kayak geus setengah matang masukkan daugna gitu. Nah lanjut naon itu teh rek masak pakcoy guys. Biasa sarua bumbu nama kos itu tuh kos buncis itu cumanya bedana itu mah buncis di nogan ari ieu mah pakcoy guys nya. Jeung katel nage bolong ieu teh da guys kayak gerinya babeledugan gara pas. Nah, konsrang alah murah kita nagenya. Tuh, tinggal dicekeng ge bebeledugan. Soalna bolong katel teh. Tong nanya lah katel eta babalatak teu dipake horem ngumah pokona mah lah. Tong banyak tanya ka urang lah lieur. Pokona mah hoream. Ieu mah masak versi hoream urang. Nya daek teu kajeun suka silahkan gak juga gak apa-apa. 2 katel caritana baelah nu bolong eta tadi teh bingung orang teh horem ngumah we pokona mah lah tong eta aya katel pokona mah lah horem ngumah we nya tinggal aduh aing mah euy era tapi horem beberes urang teh capek lah pokona mah penting mah masak aing bisa dahar tempatna di mana ieu di warung pokona mah ngan ieu bagian dapurna ieu teh jer komporna kuat 4 tuh nu dipake mah 2 we anger 2 itu aduh tong sapoku hararideung kitu pokona mah da kumaha deui we lah lieur urang oge lah tong nanya ka urang lah tanya we ke aduh teuing. Nah lanjut itu teh asak si buncisna jeung daugna teh diparinkeun kana mangkok nya si katel eta teh dek dipake masak eta teh kunyuk deh naon ngahalangan tamu sia teh tuh kan kurang dijing beureum deh nya yang penting malah nyana pirang tinggali beut urang mengo kitu yer tuh pokona mah dipindahkeun ka dinya tah geus diasup eta teh dah sareres hurung deui eta si koplok teh eta si komporna teh nyaho ku naon geura jigana teh kudu wae dipancing eta mah nya eta teh can asak tadi teh da sirik bebeledugan eta nage kan si katelna teh katelna naon komporna kacarak-cakan eta ku minyak tinu eta tah pindahkeun kana katel dulu tadi dikumah heula teu dikumah urang mah asal sok-sok we eta mah da urang mah kumaha deui itu tinggal itu da mengo tinggal beungeutna ge mengo pokona mah ting kumaha pamolahna eta si eta asal asup we nu penting mah diasaan ngeunah tah gitu guys mun masak mah penting mah diasaan ngeunah. Nah caritana teh diasaan da cenanya diasaan aya ningali awak sorangan ningali beungeut sorangan mengo kitu ripuh tingali kumaha aing pamolah teh awak siga buntelan hitut tingali geus caritana teh asak meureunnya si eta na teh naon teh tumis pakcoy ada bumbu nama eta we lah naon bawang bodas bawang beureu we masak mah teh jauh ti dinya kitu we pokona mah teh apal naon tah ti dinya teh lanjut urang teh rek masak sambal tuh tingali wah kuatkeun sacoet naon teh masak sambal teh teu kagok yang mah muncul sakala beut-beutengna geus lieur geus jadi we pokona mah tanya nuhun terus nonton terima kasih waalaikumsalam.